Udah berlaku. Aduh, karena rasa kieu ya loh, hari itu buka HP mah. Anyar kene kamari meuli karek sabulan pisan. Aduh, dipecat gawe. Rungkat sayang. Dani lain Ah, sempurkeun karena rasa kieu mah. Dani, oh, ani sosi. Urang boga kene HP dah. Dani, kana HP teh ya. Dani, anjir mana dah jadi nabrak cicing lah rame adik rame nabrak we balap kali anjing mana aya tega kitu ka urang maneh main boga HP mah sombong main sorangan mending asep teu baturan urang ini sudah hartu lah kerman game alik kertuk lah we alik kertuk ini ega maneh awas mun aya pangabutuh ka urang geus ini awas nasib teu boga HP oke teuing ku balat meni diusir kalau karena mau ke mana orang Iya. Halo sayang, kenapa? Ntar main lagi ntar lah. Aduh, kudu kamar deui urang di kos juga naik baru dak kitunya ribu hatung kara resel di imah para seawai pamajikan. Aduh, sayang we tuh sugan we loba jelema di kos. Tuh, gening baru dak euy. Sugan we nu rek ngebaturan ngobrol. Kara resel. Aduh bang, kanan. Kiri bang. Kanan bang, siapa? Yes tuh atas ya. Besok. Ya, kanan sokan. Ya. tahu ini mana Ayo. Kanan bang, kanan. Cici kayak mau video resep cici kan agak gua aja. Atas dulu. Jangan bawa. Ada musuh bawa. Kabur dulu. Lo kira sih ditaranya Yo bang, yo naik. Yo naik dulu naik mobil. Cicing bermain cicing lah. Maju naik mobil. Baturan aku ngobrol seutik. Naik mobil dulu, cicing keur main mah kagok ke. Teu ucing. Atas. Maju dulu. Baturan ngobrol dulu. Sini bantu. Kanan ke atas. Maju dulu bang, Sini darah gue baju sana jualan baju. Maju. mana jadi wifi Si Oji. Siapa pae teh nyalahkeun aing goblok. mana da teu daek cicing urang keur main ngaganggu wae jadi wifi ditu. Belaan kene game pada babaturan maneh urang keur boga HP maneh sok minjem HP urang maneh teh singgingeun. Urang mah nginjem teh keur aya kuotaan keur teu mah tara nginjem. Aduh, anjing awas mun aing boga deui HP. Moal dibere ku aing mah saeutik ge. Aduh. Gimana yang kemarin itu jadi dia? Apa kabarnya? Bos, gimana itu yang kemarin? Gimana? Yang bisnis kemarin itu? Ya, bukan yang janda itu. Mang. Yang proyek itu. Ya, aduh. Ini Ieu kolot-kolot ge. Ya, begitu mah. Janda montok itu mah. Seruan di kana HP kolot-kolot teh. Janda montok. Aduh. Ya, Bos. Ya, siap. Aing ke bisnis janda montok. Anjir. Rekornya janda montok. Perjandaan. Erek itu karena seuy. Kita gua diajar kerja. Penting mah bisa ngobrol we. Naon tuh?
Naon? Karena resel orang tengis muringan sa RW anjing eueuh nu ngajak curhat. Naon atuh? Sok atuh jeung urang cenah. Orang tengis muringan sa RW nu maturan curhat. Keur pasea ini pamajikan di imah Udah naon tuh Mas ya? hanya ngejual HP aing teh biasa wagopar wagokur resiko jang kadapur. Sarua akhirnya apa usaha kertisen kieu aing hampir ditajong majikan teh aing balik aduh sepi kieu perusahaan aduh kumaha tapi alhamdulillah ada bisa dahar kene gitu bisa pecer bias maya di mas 3 kilo mah. Wah ayahnya bae we lah setengah kilo wae aja lah penting mah aya yang isu we ngebul jeung ini gawe dahar sarapan 1/2 kilo mah aing katari mana saparapat aya 1 kilo. Kawas jeung walanda wae ieu nginjem setengah katampa saparapat mayarna 1 kilo. Bisa mah Udah kumaha deui atuh keur hese usaha kieu mah moal dulur baturan geus bisniskeun mah hese usaha penting mah duit. Aduh Gusti ieu babaturan meuni dibatikeun nginjem beas wae aing aduh keur aku nginjem 1/2 katampa saparapat mayarna 1 kilo kawat malana wae keur mah HP teu boga ieu teh babaturan nu maturan aing karudet ungkad siti aing balik ka imah are wae kitu aing karena resel sudah aduh Gusti ya Allah aduh nyeri aku apes-apes teuing poe ayeuna nu maturan